Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn. Ala ya'allahu a'lamu bi muradih. Walamma raja'a nasun min Uhudin. Nalika balik sahanasun jalma-jalma Gusta jalma-jalma munafik min Uhudin di perang Uhud. Kan kekalahan terjadi di Uhud, ribuh teh ku jalma-jalma munafik. Balik di perang Uhud ikhtalafa an-nasu fihi. Jalma teh berbeda pendapat tentang kumaha tindakan anu kudu diambil ka jalma-jalma munafik. Faqala fariqun, sebagian para sahabat nyaritakeun uktuluhum paehan geula kali itu macam. Wa qala fariqun wa qala jangan dikasih fariqun sabalongan di la iulah. Panazala maka turun ayat fama lakum fil munafiqina. Fama man ka'aliman perkara lakum eta perkara jeung kabeh ai masya'nukum geusna siltum jadi anjeun kabeh ful munafiqina di jalma-jalma munafik eta fi'ata ini jadi dua golongan, dua kubu. Nah, itu kurang terjadi terpecah gara-gara jalma munafik. Wallahu jamali Gusti Allah ta'ala kasa'ah ngabalikeun Gusti Allah ka jalma munafik kabeh erodahu bima sabab perkara kasahu anu ari gawe di jalma munafik eta tina kufur jeung maksiat. Aturiduna an tahdu man adallallah. Aturiduna nah ngarepkeun aranjeun kabeh antah dukana yen nuduhkeun kana yen maparing hidayah aranjeun kabeh man ka jelema Allah anu nyasarkeun sa Allah Gusti Allah taala ka eta jelema. Ai ta'uddu min jumlatil muhtadin. Ai ta'uddu tegasna ngitung-ngitung aranjeun kabeh hum ka jalma munafik bi jumlatil muhtadin ti segolongan jalma-jalma munafik. Nah ngarepkeun aranjeun kabeh eta jalma munafik digolongkeun ka jalma-jalma anu munafik duduh wal istifham bil mawdi'ain eta teh lilkan moal bisa begitu. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa man jeung ari sing sahoe bebendulna jelema eta yudlil anu nyasarkeun Gusti Allah ka eta jelema saha Gusti Allah taala falan tajida maka moal manggihan anjeun wahai Muhammad lahu kataman sabilan kana jalan kana itu ari jalma geus disasarkeun ku Gusti Allah mah mual bisa panggil jeung jalan hidayah. Tanya, ieu teh ka Kanjeng Nabi komo lamun ka. Jadi hidayah mah muncul di Gusti Allah. Itu ari non jalan jaman geus disasarkeun ku Gusti Allah mah nya kalah kumaha oge moal menang hidayah. Jalma mah ngan saukur ngupayakeun supaya jadi asbab hidayah. Hese jalma munafik mah. Jadi punten aya
golongan kafir aya golongan anu munafik. Ai kafir mah berarti pernah masuk Islam. Ai munafik mah pernah masuk Islam tapi teu lain pernah masuk Islam. Jadi karena beda Islam jerona kafir. Ya, berarti Islam mengakukan Islam unggul. Tapi sabenerna jerona teu Islam. Ngariweuh gitu teh. Erek dipaehan da maca syahadat kan teu meunang dipaehan. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti golongan anu teu meunang ieu teu meunang eta daya tamanya. Jadi sok sanajan jerona kafir lamun rek dipaehan ngucapkeun syahadat nya geus teu meunang dipaehan. Jadi Bapak hayang salam tina pedang we. Rek dipaehan teh tinggal baca syahadat ya geus. Nah, ieu mah jalan-jalan munafik kalau awal-awal Islam. Jadi jerona mah kafur keneh. Ngan zahirna milu ka Islam padahal mah hayang ngahancurkeun Islam atawa geus ngarilu ulubiu jeung jalma Islam hatena jerona ke Islam eta mah saukur giluan da kupedah jalma-jalma Islam geus berjaya itu mah di perang Uhud maka geus kabeh dirahkeun geus di Madinah geus kuat ambeh menang ghanimah kan di perang Uhud. Perang aku jalma munafik Prabu ghanimah perang teh da lain karena Allah itunya karena karena hayang ghanimah itu hayang ghanimah kalau sakali perang teh lamun menang teh penghasilan teh wakil itunya di mana di Hunain Naukipan jalma-jalma anu mu'alafah nanti mu'alanya ieu saurang teh dibere 100 onta bukan Nabi 100 onta teh 5 miliar saurang teh hasilna teh jadi kami tak eta sedengkeun perang Uhud mah kana harita secara teori geus pimenang. Itu jadi jamu munafik teh wah semangat harus dimenang biar kabeh itu. Nah ternyata pakai strategi di jalma kafirna yang orang-orang Quraisyna itu ya jadi ieu riweuh gitu gara-gara jalma-jalma munafik. Jadi harta rampasan perang halal benernya? Iya kan ai perang teh mawa onta, mawa kuda, na onta teh pinung pembekalan dahareuna sagala rupa. Itunya jeung tenda jeung naon pokona mun ai mah kompor-kompor mun segala perkara itu beasna naon sagala rupa. Mawa awewe ngomong awewe teh rampasan perang kan. Semangat Kalau ini ini. Waktu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Waktu ngarep-ngarep eta jalma-jalma munafik kabeh lau takfuruna lamun mah kalufur aranjeun kabeh kama kayak perkara kafaru anu kalufur jalma munafik. Fatakununa sehingga bukti aranjeun kabeh antum geus aranjeun kabeh hum jalma munafik eta sawana anu sarua fil kuda kufurna. Harayang nama cik jalma munafik itu hayang nama sina kalupur deui jeung Gusti Allah Islam teh sampai sarua jeung dewekna sudah dan syukur ka bawa unggul di Madinah geus rami Islam itu jadi ngiluan we ka Islam fala
tattakhidhu minhum awliya fala tattakhidhu maka ulah ngalap ulah menjadi kendaraan yang kabeh minhum jalma munafik awliya akan jadi kakasih gitu tuwalunahum wa in ahdaru al-iman itu nya sok sanajan nembrakeun kaimananana kali ti heula kemudian dijadikeun ngurus urusan jalma-jalma mukmin dijadikeun RT dijadikeun RW baheula teh kitu anu ngurus urusan urang we hatta yuhajiru fi sabilillah hijratan shahihatan itu hakiku iman pikeun ka hijrah eta jalma munafik di jalan Allah kalawan hijrah anu sahih bener nu bisa nyatakeun kana kaimananna itu kudu dicoba heula gitu sina bener-bener hijrah tina kufur kana iman itu sina teruji kaimananna gitu fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wa la nasira fa'in tawallaw maka di mana-mana pada main yang munafik kabeh itunya merengos kita hijrah tina kufur kana iman kita benar-benar iman kalahkan teu daek wa aqamu ala ma hum alaihi anggap bae dina kamunafikan Fakhudu makan alat alanjen kabeh hum kajal munafik bil asli kalawan ditahan ditawan. Namun geus dia dicek benar henteu. Sabenerna iman tah henteu kitunya. Kalah aing naik anggar we nganggar we nuturkeun agama kaluhur nya. Fakhudu geus tewak we itu. Waktu hukum haitsu wajadtum marana aranjeun kabeh kaita jalma munafik anu kalah kamilih kufur gitu nya haitsu wajadtum dina sakira-kira manggihan aranjeun kabeh hukum jalma munafik wala tattakhidhu minhum waliyya wala nasira wala tattakhidhu jaulah ngalap aranjeun kabeh minhum jalma munafik waliyyan kana jadi asih-asihan wala nasira jeung anu nulungan ngelehkeun musuhan kalau dibawa perang kopi ada di luhur bae katanya ngari riweuh gitu nya anu geus anu hadapan jeung musuh kitu ieu teh pada ieu lupa tanggeulana jadi mawa kalatur kabur itu titah caricing tadi becicing di pos pokona potong ieu sampai meh di komando turun mah ayeuna pun dihadap awewe galulisnya kalau wah barayok teh nah tuh nya bener lagi ka bawah mah ngaliweuhkeun kitu nya jadi omniwan sallallahu sallu ala nuri ahmad